jen kesel be kudu ngaranna mobile BCA teh. Heeh eta kitu emengking mama muda teh berenang pakai sakala diblokir deui pi omongan wae. Ari teu buru-buru diomekeun aku mah hanya ari kitu mama muda teh butuh keneh nu ngaranna M-Banking teh nya eta kitu ari gajian asup ka mana mun teu loba diriksa ku M-Banking teh. Tarananggal air nggunakeun bae kartu teh. Jabana teh berenang geus ngadedeketanan deui bae urang teh euy kanu ngaranna gajian FB Pro teh. Ari teh aman teu buru-buru diomekeun tarek kumaha urang ngariksana barudak. Atuh aing lulumpatan bena juna mah meureunan kanu ngaranna Cibungbulang teh neangan mesin ATM BCA. Iya aing mah hewa. Atuh kumaha deui da ukur di Cibungbulang anu ngaranna pang deukeut-deukeutna mesin ATM BCA teh. Maksudna teh pang deukeut-deukeut sanyaho mama mudanya tuh buah-buah teh nu leuwih deukeut ge barudak bararejaan. Aya nu teu saruan teh barudak meureunan model kieu teh kos mama muda teh isturing sapopoena teh nganalkeun M-Banking be ngarah muda. Mantakan buka kartu ATM ge loba teh teu digunakeun. Sampai balik teh mah meureunan jor los-losan urang teh ka pasar leuwih liang ngarek nyangan naon boh. Teh barudak nu pugu mama muda orang Sunda teh meuni gunung serindu jasa kanu ngaranna Cipabubutan teh. Hilap meureunan nya meser pertelihan heula. Ih penting atuh dan ngaranna kana pertelihan mah. Sakieu teh poho meureunan mama muda orang Sunda teh bawa kejona. Atuh da aing mah hewa unggal-unggalan teh mah mosting kadaharan teh istuning be pada kara romen kejona mana henteu di kejoan pan peda teh aing sagalana naon teh kudu pake kejo. Henteu karasa be berenang nepi kanu ngaranna Gunung Bubu teh meureunan. Alah siatikeun endah menitikeun asa teh nya plong weh nu ngaranna herang mata ti ceuli teh. Anu pura ulin ka dieu sok hadir sia. Balik ame deukeut meureunan jalan ka jalan Cirotol Mustaqim. Badagna alusna hayu arwi.